Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu nek nyaritakeun tentang hukum. Ya, ngajelaskeun tentang hukum. Ari hukum eta terbagi arbatu aksamin, ya terbagi kana 4 bagian. Jadi hukum teh eta kabagi sabaraha bagian? 4 bagian. Hiji hukum akal, 2 hukum syara, 3 hukum adat, 4 hukum sonai. Hiji hukum naon? Akal, 2 hukum syara, 3 hukum adat, 4 hukum sonai. Lamun di bahasa Arabkeun hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, adi teh adat, hukum sonai. Tayeuna bagian anu kahiji hukum akal alias hukum akli. Nah kumaha eta ari hukum akli teh? Ari hukum akli eta kabagi 3 bagian. Ya, jadi lamun diskemakeun dibagi 3 bagian. Hukum akli dibagi 3 bagian. Hiji wajib akli. Hiji naon? Wajib akli. 2 mustahil akli. 2 mustahil akli. 3 jaiz akli. Jaiz akli. Nah, ayeuna urang sasar hiji-hiji. Kumaha ari ngaran wajib akli? Kumaha ari ngaran wajib akli? Nyaeta mala yatasawwaru adamuhu. Naon cenah? Mala yatasawwaru adamuhu kuain adamuhu mala yatasawwaru adamuhu yatasawwaru mala yatasawwaru adamuhu. Artina perkara mak tema perkara la yatasawwaru anu henteu kaharti. Naon cenah? Anu henteu kaharti kunaon? Ku akal. Adamuhu eueuhna. Contona seperti wajib ayana Gusti Allah. Eta berarti ayana wajib ayana Gusti Allah teh kasebutkeun wajib akli, ya. Anu aya dina ilmu aqaidul iman kasebutkeun naon? Wajib akli. Paham. Terus ayeuna anu kadua, kumaha ari ngaran mustahil akli alias mustahil cek akal? Nya eta mala yatasawwaru. Naon cenah? Mala yatasawwaru wujuduhu. Ma nyaeta perkara la. Naon cenah? Ma nyaeta perkara La yatasawwaru anu henteu kaharti ku akal. Wujuduhu ayana. Contohna seperti kumaha? Contohna seperti mustahil aya nu nyarangan ka Gusti Allah. Naon? Mustahil aya nu nyarangan ka Gusti Allah. Allah eta mustahil akli alias mustahil cek akal. Katilu bagian katilu ayeuna aya disebut naon? Wenang. Jaiz akli. Kumaha ari ngaran wenang atau alias jaiz akli alias wenang cek akal? Nya eta ma yatasawwaru naon? Ma la yatasawwaru wujuduhu wa adamuhu. Ma nyaeta perkara yatasawwaru wujuduhu anu pantas ayana wa adamuhu jeung eueuhna. Contohna seperti kumaha? Nyaeta contohna seperti aya jeung eueuhna makhluk. Naon cenah? Eueuh jeung ayana makhluk. Balik aya jeung eueuhna makhluk. Aya jeung eueuhna makhluk seperti urang sarerea eta perkara tentang hukum akal. Naon cenah?
perkara hukum akal. Hukum akal bagian anu kahiji hukum akli mah ke bagian kedua hukum syara, bagian katilu hukum adat, kaopat hukum sonai. Coba bacalah. Bacalah. Are hukum kabagi opat. Hiji hukum akal, dua hukum syara, tilu hukum adat, opat hukum sonai. kumaha ari ngaran hukum akal? Are hukum akal. Ari hukum akal eta kabeh sabaraha bagian? Tilu. Hiji, Wajib akli. dua, Wajib mustahil akli. itu make wajib dia atau dua mustahil, Mustahil akli. tilu jaiz, Akli. akli. Kumaha ngaran wajib akli? Nyaeta malaya tasawaru adamu hartina perkara anu henteu ka harti ku akal. Eueuhna contohna seperti kumaha? Contoh ayana Gusti Seperti wajib ayana Gusti Allah. Terus nu kadua kumaha ngaran mustahil cek akli? Mustahil akli alias mustahil cek akal nyaeta malaya tasawwaru wujuduhu hartina perkara anu teu ka harti ku akal ayana. Contohna seperti kumaha? Contohna seperti mustahil aya nu nyarengan ka Gusti Allah. Terus ayeuna bagian anu katilu hukum mustahil jaiz akli alias wenang cek akal. Kumari ngaran wenang cek akal nyaeta tomakel ma yatasawwaru wujuduhu wa adamuhu artina perkara anu pantes ayana jeung eueuhna seperti aya jeung eueuhna makhluk. Contohna seperti kumaha? Contohna seperti urang sarerea. Tah urang mah termasuk kana naon? Jaiz akli. Rek diayakeun ku Allah aya, rek dieuweuhkeun ku Allah eueuh. Jadi aya jeung eueuhna urang sebagai makhluk eta aya dina kawenangan Allah. Ya, termasuk kana jaiz akli wenang cek akal. Rek ayana rek eueuhna urang sarerea sebagai makhluk. Wallahu a'lam bishawab.